Wilujeng enjing barudak, kumaha damang? Sae. Dinten ayeuna urang bade diajar basa Sunda pangajaran nu kadua. Naonnya nu bade diajarkeun? Teu acan urang diajar, urang ngadoa heula. Yuk, urang ngadoa, tanganna siap doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus yang baik, pada hari ini kami mau belajar. Bimbinglah Ibu Guru dalam menyampaikan materi pelajaran hari ini. Dan bimbinglah kami supaya mengerti apa yang dijelaskan Ibu Guru. Terima kasih Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, tos ngadoa ayeuna urang bade diajar pedaran ngeunaan carita pangalaman jeung ngalarapkeun rarangken hareup ka. Kawas kumaha nya? Yuk, urang dangukeun. Pangalaman. Naon anu disebut pangalaman? Disebat pangalaman teh. Pangalaman teh kajadian anu karandapan ku sorangan. Apa sih itu pengalaman? Dalam bahasa Indonesianya disebutnya pengalaman. Ya, kejadian yang terjadi kepada diri kita sendiri. Itu yang disebut dengan pengalaman. Rupa-rupana naon wae. Aya pengalaman anu pikabungaheun, pengalaman anu pikasediheun, pengalaman anu pikasieunneun, pengalaman anu pikaseureun, jeung sajabana. Ya. Macam-macam pengalaman hampir sama dengan pengalaman yang ada di bahasa Indonesia. Pengalaman anu pikabungaheun itu pengalaman yang menyenangkan. Pengalaman anu pikasediheun adalah pengalaman yang menyedihkan. Pengalaman anu pikasieunneun adalah pengalaman yang menakutkan. Pengalaman anu pikaseureun adalah pengalaman yang lucu. Jeung sajabana itu lain-lain dan lain-lain. Eta tentang pengalaman. Ayeuna urang lanjut ka rarangken hareup ka. Rarangken hareup ka aya 2 jenisna. Anu ngawangun kecap pagawean jeung kecap panganten. Imbuhan ka itu ada 2 macam, sebagai kata kerja atau sebagai kata depan. Upami dina kecap pagawean ditulisna dihijikeun. Gunana ngawangun kecap pagawean anu hartina teu dihaja. Imbuhan ka sebagai kata pekerjaan atau kata kerja ditulisnya disatukan. Gunanya membangun kata kerja yang artinya tidak sengaja. Contohnya, bawa plus ka jadina kabawa. Ambil jeung ka jadina kaambil. Candak dibere rarangken ka jadina kacandak. Artina teu dihaja. Teu dihaja kabawa, teu dihaja kaambil atawa teu dihaja kacandak. Ari dina kecap pangantet ditulisna kedah dipisahkeun. Gunana nuduhkeun tempat atawa jelema anu dituju. Imbuhan ka kalau sebagai kata depan menulisnya dipisahkan, sama seperti di bahasa Indonesia. Gunanya untuk menunjukkan tempat atau orang yang dituju. Contona kalimat kecapna. Imah jeung rarangken ka jadina ka imah, dipisah nulisna. Sisi jeung rarangken ka jadina ka sisi, dipisah. Pasar jeung rarangken ka jadina ka pasar. Itu tentang imbuhan ka. Bisa ya, jadi kalau yang paling penting perlu kamu ingat kalau dia kata kerja, dia nulisnya disatukan. Sedangkan kalau dia kata depan, dia nulisnya dipisahkan.
Kata depan itu biasanya dia dilanjutkan dengan nama tempat, ya, atau nama orang. Makanya dia nulisnya dipisahkan. Ingatnya itu saja. Bisa ya? Carita pengalaman atos rarangkeun hareup ka atos. Ayeuna tugasna gampil. Barudak ngerjakeun latihan dina Google Form. Soalna dibaca sing talitinya. Tiasa ningali kana catatan jeung kamus. Lamun teu tiasa naros ka indung jeung bapa. Hatur nuhun perhatosanana Wilujeng enjing.